Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa di patepang dangu kendeuy sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran karangan Bapaan Merdeka Permana. Alhamdulillah para wargi mitra kaum dangu sadayana saparantosna sabaraha dinten dongeng sareupna di Pajajaran teu acan tiasa dipedar jalaran masih digarap ku Bapak Pengarang ayeuna parantos katampi ku Mang Aa naskahna nya. Sok sanaos nembe sabuku ya nu katampi teh. Urang sami-sami lajengkeun dongeng sareupna di Pajajaran karangan Bapaan Merdeka Permana. Mangga ka para wargi anu mikalandep kana dongeng Sunda tiasa di subscribe boy dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng teh majeng kana seri anu ka-62 upami teu lepat mah. Sakumaha anu ka Bandungan dina seri sateu acana hanca urang teh dugi ka nyariuskeun harita tarungnya antawis Ginggi sareng Ki Banaspati oge Ki Baguseta teh nya. Tah kumaha lajengna ieu carita? Mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana, mudah-mudahan ieu dongeng janten landong pang beberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-62. Sabot Ki Banaspati hahahehe, Ginggi mapahibut ngurus awak Ki Baguseta. Sababaraha jalan getihna ditotok sangkan lancar geus kitu awak Ki Baguseta sinanang karak. Sapasang dampaleungeun Ginggi diantelkeun dina dada Ki Baguseta. Ginggi ngirim tanaga jero pikeun mulangkeun tanaga Ki Baguseta. Meunang sababaraha waktu ngubaran akhirna Ki Baguseta eling ngan bae masih keneh tetep ngagoler. Sia hebat Ginggi. Aduh, cek Ki Baguseta muji ngomongna ngadaregdeg semu harosos. Hampura kaula, cek Ginggi. Nya manehna kudu menta hampura sabab goreng-goreng ge eta teh dulur sapaguron. Bakal dianggap campelak lamun kalanceuk sapaguron kitu peta. Sia mah bodoh teh mani teu ngagehan batur. Aduh Ginggi. Aduh bener Ginggi euy. Sia mah bodoh teh teu ngagehan batur. Jogol jeung batur sorangan kalah rugi sararea, cek Ki Banaspati ngageunggeureurkeun. Rumasa kaula kalepasan ku alatan nafsu amarah sanajan si Suji teh anak tere. Anak tere Ki Baguseta jaba sapopoena pikarungsingeun deui. Cek Ginggi harita teh. Kapan cek aing ge geus disebutkeun. Yen kumaha bae oge si Suji teh kudu modar sabab ukur ngaganggu kana gerakan urang, ngomong Ki Banaspati. Ki Baguseta ukur menghap. Ngan bae kuduna masih Ginggi rada sabar sautik. Si Suji angkara kakara dibasmi saupama manehna geus hasil maihan si Yugas Citra, cek Ki Banaspati. Maihan si Yugas Citra mah tugas si Ginggi lain.
Maehan si Yoga Citra mah tugas si Ginggi lain si Suji, cek Ki Bagus Seta. Bener kitu nama ngan lamun si Suji bisa ngamangpaatkeun kaceceban ka si Yoga Citra, tugas si Ginggi kari museur kana urusan kumaha cara maehan raja, cek Ki Banaspati harita teh. Paguneman anu mungguh matak pikasebeleun keur Ginggi mah ngan manehna teu hayang maseaan jalma anu dua ieu ayeuna mah. Sia boga lolongkrang anu hade euy pikeun modaran si Yoga Citra, sabab ayeuna keur meumeujeunna dipercaya ku eta mangkeluk sia Ginggi, cek Ki Bagus Seta anu sagedet netra geus mopohokeun kasedihna dumeh Suji Angkara Palastra. Tapi aing perlu kayakinan deuleu naha bener si Ginggi teh bakal maehan Yoga Citra, cek Bagus Seta melong ka Ki Banaspati. Si Ginggi moal jalir janji, sabab lamun jalir si Rangga Guna anu ku aing dicangkalak bakal dipaehan. Lamun si Rangga Guna paeh nu ngarasa dosa matang tu si Ginggi, cek Ki Banaspati bari teu hayang neuteub kasih ka Ginggi, padahal maranehna teh sasat keur jadi bahan paguneman. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, Ki Banaspati jeung Ki Bagus Seta sacara demit harita teh nepungan deui Ginggi anu keur aya di Puri Yoga Citra. Ieu dua jalma tetep marentahkeun sangkan Ginggi kudu maehan raja, tapi leuwihna ti kitu Ginggi oge kudu bisa maehan Ki Yoga Citra. Ki Banaspati harita ngudar bungkusan leutik anu ti tadi digantelkeun dina sabukna. Naon ieu teh? Cek Ginggi. Lalayang dulu. Naon eusina? Ki Banaspati ngudar bungkusan anu di jerona teh kotak kayu. Kotak kayu dibuka deui, gorehea teh susunan daun nipah anu cenah eta teh lalayang atawa surat. Ieu teh lalayang ditulis ku si Rangga Guna, samemeh ku aing dicangkala. Ta ayeuna aing eudeuk tumanya naha eta lalayang teh sabenerna eudeuk dibikeun ka sia, cek Ki Banaspati neuteub seukeut ka Ginggi. Naha penting pisan Ki Rangga Guna nulis lalayang jang kaula, omong Ginggi. Nyapikeun sia mah kacida pentingna deuleu, sabab nyawa sia aya dina ieu lalayang, tembak Ki Banaspati diunggeukan ku Ki Bagus Seta. Cing, naon eusina kaula hayang nyaho, omong Ginggi harita teh. Sok bikeun eta lalayang supaya dibaca langsung ku manehna, omong Ki Bagus Seta. Percuma si Ginggi mah teu bisaeun bucu baca euy. Jawab Ki Banaspati. Sabenerna mah Ginggi hayang pisan maca eta surat secara langsung sabab cenah aya patalina jeung nyawa dirina. Ngan bae manehna kudunahan kahayang pikeun mertahankeun kapercayaan deungeun yen dirina henteu bisa bucu baca. Bareto Ki Darma anu jadi guru na ngomat-ngomatan sangkan pangabisa maca ulah kanyahoan ku batur. Hiji waktu anggapan batur yen sia jalma bodoh teh bakal guna keur sia, cek Ki Darma harita teh. Ieu Ginggi dengikeun ku aing ieu lalayang rek diilo, cek Ki Banaspati. Parentah Ki Guru kudu dijalankeun kalawan satia, luyu jeung cita-cita Ki Guru. Cenah itu
surat teh anu diteken ku ngaran Ranggaguna ditujukeun ka Ginggi. Atuh apanan eta mah parentah kasakur murid Ki Darma, ceuk Ginggi. Tah kitu ari jelema bodoh mah, ceuk Ki Banaspati harita teh. Dasar sia mah jelema bodoh Ginggi. Saterusna Ki Banaspati nerangkeun yen sakur jalma anu aya patalina jeung Ki Darma dianggap musuh nagara kudu dibasmi jeung kudu dipaehan cenah kitu. Ka aing jeung ka Ki Baguseta eueuh nu apal euy. Sarua kasia oge sararea eueuh nu nyahoeun yen sia muridna jalma anu dianggap barunta. Tapi ayeuna aing nyekelan bukti anu nerangkeun yen sia aya patalina jeung Ki Darma. Jadi lamun aing comel sia cilaka deuleu. Nu matak sangkan ieu layang teu dibuka ka umum nya sia kudu nurut kana sagala parentah aing. Ceuk Ki Banaspati. Geus kitu Ki Banaspati ngareret ka Ki Baguseta. Seta, ti ayeuna aing anu ngadalian sagala gerakan euy. Sabab salila dicangking ku Andika lolobana gagal batan hasil. Cenah. Ki Baguseta bada ngadengi ucapan Ki Banaspati awakna ngadadak jiga rada bengkung. Bisa jadi alatan tatuna acan pati cager, can pati cager pisan basa ngadu tanaga jeung Ginggi teh. Tapi bisa jadi alatan reuas yen anu ngadalian gerakan bakal dicokot ku Ki Banaspati. Nah geus dibeuweung diutahkeun lamun ieu gerakan meleg-meleg dicekel ku Andika. Ceuk Ki Baguseta neuteub seukeut. Saterusna Ki Baguseta nerangkeun yen salila ieu ngaran Banaspati mah kurang dipiwanoh. Wanohna teh ukur yen Ki Banaspati teh bawahan Ki Baguseta urah diutah etah nguruskeun seba. Tarekah ngarebut kakawasaan di nagara teh kudu dipilampah ku jalma anu pangaruhna kacida gedena. Sabab kudu bisa ngagerakeun jalma loba di Pakuan. Jalma anu gede pangaruhna mah apan ukur kaula, ceuk Ki Baguseta. Ngadengi eta omongan Ki Baguseta, biwir Ki Banaspati kabireungeuh harita teh ngarinyu. Ginggi oge milu jebi ngan bari ngabalieur supaya teu kabireungeuh. Ki Baguseta mah saneng endeng cicingna dipuseur dayeuh Pakuan teu apal kumaha sepak terjang Ki Banaspati di luar. Padahal Gingginya hopisan geus tepi ka mana Ki Banaspati nyieun persiapan-persiapan pikeun ngarebut kakawasaan. Kakawasaan Andika mah geus teu walakaya seta. Di Pakuan di Pakuan hiji-hijina jalma anu deukeut jeung Andika nyata si Soka geus sakitu ripuhna, ceuk Ki Banaspati. Pan kabeh oge gerakan urang teh ngandalkeun Ki Soka, tembak Ki Baguseta. Harita Ki Banaspati seuri deui mesem. Kaula mah ukur nyumender karena kekuatan sorangan seta, tembak Ki Banaspati tandes. Naon kekuatan Andika tepikakeun ka wani nyarita sarupa kitu teh, ceuk Ki Baguseta. Ginggi
Cicik sok terangkeun tepi ka mana kanyaho sia soal kaula euy. Ki Banaspati ngarerep ka Ginggi, montong nyarita yen salila ieu kaula ukur gandelkeun pajabat agung di Pakuan anu ngaran Baguseta. Omongna deui. Ngadengi omongan anu karasa ngahina rai beungeut Ki Baguseta teh euceuy. Anak itu Andika geus sakongko jeung jalma sejen salian ti jeung kaula nya. Ki Baguseta mureleng nama kalah ka Ginggi, meureun maksudna mah hayang aya penjelasan ti Ginggi. Nah bener ieu teh cenah kitu ngan bae nu diteup teh teu nyarita nanaon. Aing ukur percaya kasia sok terangkeun naon anu sabenerna salila ieu keur lumangsung. Ceuk Ki Baguseta maksa ka Ginggi. Atuh Ki Banaspati oge sarua mamaksa Ginggi sangkan daek nerangkeun naon anu geus jadi kanyahoanana. Ki Banaspati teh saterang kaula nya saterang kaula keur nyusun kakuatan bala tempur di wewengkon wetan, ceuk Ginggi. Aing geus nyaho soal eta mah. Sia mah ngabejaan bulu tuur euy. Ki Baguseta nyegag. Geus kitu Ki Baguseta nerangkeun leuwih gemet yen Ki Banaspati nyusun bala tempur anu samakta di wilayah Kandagalan teh sagara herang. Tur eta bala tempur bakal dipingpin ku Ki Sunda Sembawa. So teruskeun Ginggi, teruskeun kanyaho Andika tepi ka mana kanyaho ngeunaan kaula. Ceuk Ki Banaspati nangtang, ceuk Ki Baguseta Sunda Sembawa mah ukur mingpin pasukan. Sabab cenah ari anu nyekel kamudi kawijakan mah nya Ki Banaspati. Tah anu ngagerakeun di Pakuan nya Ki Soka. Tapi ari anu ngadalian mah nya kaula. Andika nyekel kawijakan di Tatar Wetan. Kaula di puseur dayeuh Pakuan. Ceuk Ki Baguseta. Bener ngan anu ngabedakeun antara Andika jeung kaula. Andika mah ukur nendok hiji jalma nyatana si Soka. Ari ku kaula mah satung kebing pajajaran geus ditendok kabeh. Omong Ki Banaspati setengah ejegeler harita teh. Naon maksudna pangna Andika cumarita kitu teh? Maksudna di mana perjuangan geus beres anu pantas jadi raja mah nya kaula lain sasaha dulu. Ceuk Ki Banaspati harita teh. Awak Ki Baguseta jiga rek ngejeblag ka tukang basa Ki Banaspati nyarita kitu. Meureun ayeuna manehna kakara apal kana cita-cita Ki Banaspati. Padahal jauh samemehna Ki Banaspati teh ngojok-ngojok Ki Baguseta pikeun nyieun kawijakan teh pikeun ngarojong dirina jadi raja. Lain sasaha jeung lain Ki Banaspati. Ginggi mesem ieu mah cenah jiga dongeng baheula di Karajaan Galuh. Aya tokoh anu ngaranna Prabu Selang Kuning. Raja bawahan Galuh anu nyangking Karajaan Biratakarta. Atawa daerah Parakan Muncang wewengkon Sumedang Kiwari. Nah, jadi kapungkur aya Karajaan Biratakarta di Parakan Muncang teh nya. Ku Raja ti Galuh Prabu Selang Kuning anu ahli pangairan teh ditugaskeun nyaatkeun rawalakbok sangkan bisa dipake lahan tani. Ku Prabu Selang Kuning disanggupan inyana ngerid peuti para prajurit jeung sabagian rakyat Karajaan Biratakarta pikeun ngarengsekeun eta proyek
Kuyasana Prabu Selang Kuning rawa upluk aplak teh sabagian gede bisa digaringkeun, bisa dipelakan jadi lamun maci amis dugi kaki wari jadi puseurna kalapa nya diantarana kuyasana Prabu Selang Kuning nyaatkeun sabagian gede rawa. Wilayah anu geus disaatkeun teh akhirna jadi tempat anu kacida suburna patani sarugih mukti nu dagang pon kitu deui. Prabu Selang Kuning ngadegkeun karaton malah sakalian bakal dijadikeun hiji karajaan, inyana sorangan anu bakal jadi rajana, inyana anu bakal mimpin nagara anyar. Wargi mitra kaum dangu sadayana urang rehat heula sakedapnya. Wilujeng wayak ieu ka sadayana ieu nu masih keneh manco mangga nuju neraskeun deui dongeng sareupna di pajajarannya dina seri anu ka 62 dina dinten ayeuna. Wilujeng wayak ieu ka Mamah El Hatman mudah-mudahan sehat di Cianjur oge ka Teh Lela Sukaesih aturan kumaha damang. Lajeng ka Teh Rita Ersihnya di daerah Cimahi mudah-mudahan sarehat oge ka Kang Rocky Hidra. Wilujeng ngadangukeun bae dina dongeng sareupna di pajajaran. Lajeng ka Bapak Asep Sudrajat kasepuhan aturan wilujeng ngadangukeun ka Bapak Asep Sudrajat oge kasepuhan ya. Wilujeng ngadangukeun. Lajeng ka channel Undaka Panyawangan aturan wilujeng ngadangukeun oge ka Kang Egi Lugina Bakti aturan ka Nenek Yani aturan wilujeng ngadangukeun oge ka Sancai Damai ka Kang Sayyid Robani ka Kang Jaki Mubarok ka Ibu Dokter Yulinda Belia oge kumaha damang mudah-mudahan sarehat sadayana nya oge ka Payayan Sopyan kumaha daramang di Bandung ka Pandang Awaludin ka Teh Nani Widyaningsih oge ka Pak Ayep Karsim di Cimenyan. Atuh jeung ngadangukeun ka Teh Enten Kartini oge ka Teh Linda Imut ka Pak Tedi Rahmat ka Pak Ali Alun Teh Mutia Wangsi di Sukabumi. Lajeng ka Teh Enji di Pandeglang kumaha daramang ka Bapak Uwon ka Teh Yom Puspa ka Kang Rendi Ciamis ka Kang Setiabudi ka Juragan Tahu Pak Taryo di Jambi. Lajeng ka Pak Ustad Nurdin ya aturan di Meikarta ka Pak Prabu Arjuna Teh Tami Malihah Pak Agus Somantri oge ka Pak Heri Buhori. Atuh dikumkeun we anu sanesna mah kasadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda khususna dongeng Sunda sareupna di pajajaran nya. Wilujeng ngadangukeun we ka sadayana. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga urang sami-sami teraskeun deui ieu dongengna. Nu ngabukbakna aing anu bajoangna aing na ari geus hasil make eudeup diserenkeun ka urang Galuh harita teh ceuk Prabu Selang Kuning. Nyaho aya tempat anyar anu rakyatna sugih mukti atuh loba jalma anu hayang pindah kadinya kaasup rakyat Galuhna sorangan. Karaton anyar teh jauh leuwih alus, jauh leuwih agreng batan karaton Karajaan Galuh. Mireungeuh kitu atuh nu jadi dunungan ambek kagila-gila Prabu Selang Kuning eudeup di perangan sabab geus nyieun gawe hianat kasaluhureun. Prabu Selang Kuning embung ngaladenan anu keur ambek ceuk inyana lain sieun ngan lamun kajadian perang anu rugi mah rakyat. Prabu Selang Kuning embung nyangsarakeun rakyat ku jalan adu hareupan ngalawan pasukan Galuh. Tapi inyana oge embung serah bongkokan komo bari nyerenkeun karaton agreng mah. Hiji-hijina jalan yang ngajak rakyat pikeun pindah alam. Sakumna rakyat dikerid peuti pindah ka alam gaib. Tapi ka ayeuna cenah kitu maranehna hirup di alam anu beda jeung jalma ngaranna Karajaan Pulo Majeti. Rada-rada mirip kitu sigana ceuk pikir Ginggi. Ngan manehna wanita rohan lamun Ki Banaspati hasil ngarebut pajajaran
moal kolu dikerid peti pindah alam jika kerajaan Pulau Majeti. Sabab Ki Banaspati mawani ngorbankeun rakyat dan nu penting mah cita-cita nalaksana. Sia geus hianat ka aing sia Banaspati. Lain sia anu pantes jadi raja mah deuleu, tapi aing cek Ki Bagus Seta eje geler hari teh ambek. Bener cek para wiku, yen anu pantes jadi raja mah teu mudu pinter euy, tapi mudu ngarti jeung kaharti. Omong Ki Banaspati seserian harita teh. Ngan bae sia masalian ti bodoh teh oge susah euy dipikaharti seta. Omongna deui ngece hari teh Ki Bagus Seta. Sia teu pantes jadi raja kusabab teu kungsi ngarti kana kaayaan nu nyampa. Tindak tanduk sia nu cambarangan saukur nimbulkeun rasa curiga deungeun. Sia mah jalmana teu sabar. Ieu matak ngabahayakeun. Lamun jadi eueuh deui anu pantes jadi raja gaganti mah nya aing. Cek Ki Banaspati teu asa-asa ngabolekerkeun kakurangan Ki Bagus Seta harita teh. Ginggi mireungeuh awak Ki Bagus Seta ngadeg-deg jiga anu katarajang panas tiris. Da ku ambek teh. Geus aya tiluan anu harayang jadi raja teh geuning. Ginggi nyarita sorangan bari tetep mesem. Lain tiluan sia Ginggi, sebab salian ti aing Bagus Seta jeung Sunda Sembawa si Soka anu kabisana jauh sahandapun aing ge sarua teu nalipak maneh hayang jadi raja. Cek Ki Banaspati harita tengah kaya seuri deui. Si Soka mah cita-citana basajan deuleu. Manehna ukur hayang jadi panasehat raja. Cek Ki Bagus Seta ngabantah kana pamanggih Ki Banaspati harita teh. Tapi duanana jadi silih bantah nuturkeun pamanggihna sewang-sewangan. Cek Ki Banaspati Ki Soka sarua henteu satuju kana cara-cara raja mimpin nagara. Ki Soka oge remen ngajejeleh raja. Si Soka ti jalma umangkeuh euy, sombong sabab darasaanana boga pangabisa. Mustahil jalma anu kitu pandena ukur boga cita-cita hayang jadi panasehat. Cek Ki Banaspati harita teh. Si Soka nganggap bodoh ka kaula. Manehna nyobaan ngolo-ngolo sangkan kaula mantuan ambisi manehna. Manehna kacida ngarojong sangkan kaula ngabangun kakuatan bala tentara di tebeh wetan. Tangtu maksudna mah sangkan dina hiji waktu bala de kaula di wetan mantuan kana cita-citana. Cek Ki Banaspati. Tapi Andika mah tetep kudu mantuan kaula dina ngalaksanakeun ieu cita-cita. Cek Ki Bagus Seta. Ulah salah kaula gede jasana ka Andika. Sabab kaula anu nyababkeun Andika bisa idek liher di puseur dayeuh nagara teh. Boa lamun ku kaula dilaporkeun yen Andika teh muridna Ki Darma. Cek Ki Bagus Seta ongkoh ngarayuda, ongkoh ngancam harita teh. Anu bisa ngancam kitu mah paling ge si Soka deuleu. Tembak Ki Banaspati harita teh.
Ginggi oge hate nama nyeungseurikeun kunaon cenah jalma anu kapepet mikirna sok jadi bodoh. Lamun ngabejakeun yen Ki Banaspati teh muridna Ki Darma, apan Ki Bagus eta oge sarua. Mireungeuh Ki Banaspati ukur seuseurean, Ki Bagus eta jiga nu ambek, manehna jiga nu ngarontok kahareup. Tapi ngadadak awakna sampoyongan jiga rek namru harita teh. Andika montong euleuh waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos saeb. Cag urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-62 dina dinten ayeuna. Rupina sakitu nu tiasa kapihatur dina dangat ayeuna hapunten nu kasuhun wilujeng kantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.